Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abah ayeuna anu ngaran Amang Tajudin teh bade nembungkeun suasana di Masjid Al Jabar teh tah luareun Masjid Al Jabar, kiri kanan meni ngampar pengunjung nu ti suklakna, nu ti siklukna pada daratang hayang terang Masjid Al Jabar teh siga kumaha tah. Tah kawargi-wargi mata ku Abah riduakeun badanna sing sararehat, mangga butuhna sing kacumponan, lamun kada sing saroleh, usahana sing sarukses. Sok atuh dongkap ka dieu da belum tentu tahun payun mah tepung deui jeung sasih Ramadan jeung lebaran anu 40 Hijriah teh. Mumpung aya mumpung sararehat. Nah keun we anu kadada kaduga mah da teu awis ka dieu mah aya tempat wisata anu murah meriah. Ayeuna nu ti Suklak aya nu ti Bandung, anu ti Jakarta, anu ti Cirebon. Tuh kiri kanan ge meni ngampar pengunjung. Tinggalan. Tinggal nuju tuang aya, anu nuju muka-muka HP tah tinggalan. Anu nuju muka video aya. Anu nuju ngonten we aya. Kawargi-wargi kadulur-dulur suasana ya Jabar teh ieu geuning katingali kiri kanan teh pengunjung meni sur ti Suklakna ti siklukna para daratang. Komo nu caket mah tah kawargi-wargi upami hayang terang Masjid Al Jabar eces jentre dongkap ka dieu. Lamun teu acan amun teu salse mah teu hayang terang dina video ge cukup. Kawargi-wargi kadulur-dulur modalna sing sararehat, ari sehat mah berharga teu sakedik. Ayeuna seueur nu teu tiasa ngajugjug ka Al Jabar kulantaran badanna nuju aya di rumah sakit. Mata urang mah munajat ka Allah Subhanahu wa taala badanna sing sararehat, pangabutuhna sing kacumponan. Urang sisa-sisa umur sing jadi jalmi anu husnul khotimah, anu bagja dunya bagja akhirat. Sabab kahirupan dunya mah anu ngan sakedeung bakal ditinggalkeun, sadaya ge bakal naon bah, bakal innalillahi asal ti Allah simulih kana rahmat Allah. Da dunya mah wa ma hayatud dunya ila mataul gulur. Panipuan lamun teu diniatan ibadah. Ta urang mah ka dieu oge niatna mah ibadah we hayang terang, hayang apa? Masjid Al Jabar. Al Jabar masjid kebanggaan Jawa Barat teh ieu. Geuning. Mungguh manusia mah ieu masjidna sakieu gedena ge teu aya sulit jeung bangga. Mungguh Allah mah banggaeun. Tingali kawan-wani tingali pengunjung Al Jabar misur Abah teh hayang kukulilingan di Masjid Al Jabar. Abah teh sambil minal aidin wal faizin kawargi-wargi kadulur-dulur. Mudah-mudahan kasayan ibu kasayan bapak teh sing aya dina panampian Gusti nu kagungan abdi sadaya boh tarawehna, boh saumna, boh zakat mana sing aya dina panampian Gusti nu kagungan urang sadaya. Sabab sia-sia lamun urang teu ukurna apa nahan lapar jeung dahaga bungkul mah urang teh sing apa kana muruhanana. Naon ge urang digawe ge aya panitahna mah kudu diburuhan. Urang ge dimuruhanna teh nyaeta engke dieumi jaja. Urang teh ngan modalan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Geura modalan ku iman jeung takwa anu salarasna urang asal-asalan, nu salat ulah asal-asalan kudu manjing waktos. Urang teh niatna mah ibadah. Alhamdulillah Abah oge pikiran teh keunian syariat, hakikat, torekat, marifat. Urang mah karek nekat syariat. Mudah-mudahan we kasayan ibu kasayan bapak teh sing jadi ibadah. Ibadah teh lain salat we, salat mah wadah. Wadah sagala amal perbuatan anu sararae oge. Lamun teu diniatan ibadah mah sia-sia. Mudah-mudahan we urang mah niatna ibadah. Niat amalu biniat. Urang niatan ibadah we. Abah moal panjang anu di pedar, moal panjang anu didongengkeun, moal panjang anu nyarios ka mana karep Abah. Mudah-mudahan anu leresna meureun tina keterangan, anu salah nama, anu lepat nama meureun kakariruan Abah, meureun kabodohan Abah. Alhamdulillah Abah bade mengucapkan jazakallahu khairan kasiro kasayan ibu kasayan bapak tampi ku Abah. Mudah-mudahan sing panjang umur ditugi ka tiasa nyorang deui tasih Ramadan dina akan datang nyata tahun depan. Alhamdulillah. Abah bade mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.